Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala ba'dul arifin as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yad. Ari pang bahagia jalma nomor kahiji ngabogan hatena anu berilmu. Nomor kadua badan anu sabar. Nomor katilu wakonatun bil yad nyaeta ngalap cukup kunaon anu geus dicekal ku manehna. Nomor kahiji hate nu berilmu bakal mawa bagja mawa bahagia. Sabab ku ilmu hirup bakal gampang, urusan bakal lancar, bakal teu aya kasusah lamun bareng ku ilmu. Sanak hiji contohna ibarat urang keur puasa. Begitu tas sahur sok datang waktu imsak. Kusabab geus ada kebiasaan imsak teh eureun barang dahar. Bawa kali sahurna kaburangan. Kang, aya WA. Dahar ngahabek ari waktu ayeuna imsak saat kaburu ngalut eureun tah sapopoe ka magrib unggeuk ka sisidueun. Gara teu boga ilmu. Tapi kusabab ayeuna boga ilmu, imsak mulai puasa, tapi ancang-ancang mulai siap-siap teles subuh. Dan mulai subuh mumeuti puasa mah. Sedangkeun ti mulai imsak ka subuh teh sekitar 10 menit. Ayo urang kagok mah traskeun barang tuang, traskeun ngaleueut 5 menit mah kitu kepae keneh waktos. Da urang nyaho aya boga ilmu, moal ieu mah tapi kusabab aya teu boga ilmu, sugat imsak aya mimitina. Nya. Jadi pas ke barang dahar, imsak rep eureun. Can ngaleueut, canaha nya. Kabayang ripuhna gara-gara teu boga ilmu. Tapi lamun boga ilmu bahagia, bagja, tenang urusan gampang. Nomor kedua wa badanun sabirun, badan anu sabar. Sabar tumarima, sabar ketika aya masalah mendatang kumaha tarima ku sabar. Henteu ayeuna kurung gusuh, henteu aya kamari geuning dina bahasa nu kamari teruskeun. Waktu urang aya logika ketika rek salat tapi lapar. Kemana heulakeun? Kan logika selama ini nyebutkeun mending dahar heula daripada keur salat inget ka dahar gitu kan bahasanya biasanya ya. Mending dahar heula pas keur salat inget ka dahar. Padahal lain kitu konsep nu bener nama. Sabar sok terapkeun, salat heula nu bener. Sabari awal waktu geus datang, salat dulu awal waktu, hayang dahar, sabar tahan heula lapar nantinya. Tah eta konsep nu bener nama kitu. Lain ayeuna dahar heula sok nang ke salat gampang daripada ke salat imut ka dahar. Saha kitu lain. Konsep tu bener mah urang salat heula sabar, tahan lapar. Paling sabaraha menit sih salat? Sabaraha lohor sabaraha menit? Baik. Lohor sabaraha menit? 2 menit. Lohor sabaraha menit? 5 menit, lohorna 5 menit. Nya paling lila 5 menit 6 menit lah, sabar. Nya ulah kabin menit ka dahar gitulah masalahnya, da bisa nahan keneh. Nomor katilu wa qanaatun bil yad, ngalap cukup kunaon anu geus aya dina cekelan urang. Qanaah maksudna ngalap cukup kuno aya. Lamun teu kuncina, kunci tilu macam tadi. Lamun urang boga rasa sabar, berilmu, tuluy qanaah. Tuluy urang teh ngalap cukup kuno aya di dinya sumber kebahagiaan. Moal hayang anu dipiboga ku batur, ya batur boga anu hayang. Batur boga itu hayang nurutan, boga ieu hayang nurutan. Moal bahagia hidup kitu-kitu we terusan. Moal kalau moal bahagia kitu-kitu we mah. Nya. Jadi hayang ayeuna bahagia mah ngalap cukup kunaon anu geus aya dina badan urang. Qanaah teh ngaranna. Batur menang BLT, urang teu meunang kajen. Qanaah we aya. Nya. Batur menang anu ieu teu meunang sabar qanaah we aya. Insyaallah eta kunci kebahagiaan.
dan mata kriweuh mah gering hate mah eta hayang nu boga ku batur teh nya rek mobil eureun batu ngirim kulkas padahal kulkas teh sawana teh nya urang panas urang nya tuh komo batur meuli kompor gas urang leuwih panas nya teka beuleum teu naon ieu kuncina nya tah ade mata hayang bahagia mah urang keur hate anu berilmu akhirnya gue berproses kan sakieu kakolotan urang masih berproses neangan ilmu tong eureun urang ngaji tong eureun urang belajar awe ilmu terus nambahan nomor kaduana nyata badan sabar pupuk terus sabar nu badan urang sabar unggal poe nomor katiluna qanaah teh ngalap cukup kunutus aya mudah-mudahan urang sejari kagolokeun jalma-jalma anu bahagia amin ya rabbal alamin mudah-mudahan bermanfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.